Ieu maneh kakas nongkrong wae. Yeuh, Naon, Pak? itu budak maneh ditanyain kerajinan ku guruna di sekolah. Kerajinan naon? Heeh, cek guruna teh kudu neangan wadah susu urut. Cik panangkeun atulah cicing wae maneh Di teh. mana? Di mana tuh di tukang ge loba karunya. Keun atuh nangan heula. Oh, nu hararese. Aing ngarumpi bisa kehen. Aya wadah susu urut teh budak nungguan tuh. Saya Mana? tah. Naon ieu mah utang, maksud aing kaleng susu. Anjir. Aduh, bodoh-bodoh teuing maneh hirup teh tobat. Gepret teh digedekeun sama. Hehet anjing. Den, Naon? ari maneh rek sampe iraha, hirup teh lengohan wae. Cik atuh gerak kawin meh teu ngariweukeun aing. Sieun, Pak. Sieun naon rek kawin sieun maneh mah? Sieun awet rajet. Pak, aya bahasa Indonesiana awet rajet naon, Pak? Bahasa Indonesiana awet rajet teh berarti awet ruksak. Siap goblok. Goblok. Meuli daging ke pasar baru. Sok. Balikna meuli cengek jeung cilok. Terus Eta memek meni bau cik akang urang angseun. Goblok. we, Naon? bobogan maneh sagede kieu teu? Lamun bener bobogan maneh sagede kieu, aing mah teh hayang le, kurang ngagetekan unggul goblok. Sagede kieu teh uratna. Bayangkeun ku sia bobogan aing segede kumaha anjing. Anjing we, itu yang aku cari. Goblok anjing. Ieu mataharina aya 3 soalna. Masih bule hiji. Anjing goblok saya tak pasang tato naon teh jeung bulan bintang. Tata bunga jeung bulan, teu ieu naon anjing, naon ieu atuh ah. Eta naon luhurna? Ai eta ku aing urang carekan tukang tatona si anjing. Tuh sepieu cenah Tatona. Tuh. Bulan bintang naon? Teuing anjing naon ieu naon Naon ieu? artina teh? Atau luntur. Black and gray. Oh, black and gray. Naon hati black and gray teh? Kagok di Black and gray teh jadi hidung beureum naon? hidung abu. Abu anjing. Aing mah. Nu kolot mah hararese ti tak kikian teh geus kana ngora mah kieu tuh. Nya ieu nenen. Heeh, jadi ka urang teh hayang wae betah anjing mung balik euy antepun anu kolot mah anjing ah cenah karasaeun eueuh salakina tah tuman anjing da. Bener teu? Bener atuh. Anjing